Jeung enjing sadayana sampurasun. Wilujeng patepang deui di MPTV kalayan program Warta Karawang. Sim kuring haula Sareng sip kuring Deswita nu bade ngayogikeun tur pangenggalna jeung tur faktual. banjir mangrupa salah sahiji musibat alam anu bakal kajadian lamun hujan tuluy tumuluy. Banjir kiwari narajang ka sababaraha wewengkon Karawang khususna di Tegal Luhur. Banjir disababkeun ku hujan badak tuluy tumuluy ngabalukarkeun sababaraha imah ka keueum cai jeung jalan utama teu bisa diliwatan. Ayeuna ararurang tos terhubung sareng reporter nu tos aya di lokasi kajadian. Keur masihan laporan ngeunaan langsung ka aya eta banjir nu keur kajadian di Tegal Luhur Truk Jambe Barat Karawang. Hayu ararurang simak laporan langsung ti reporter. Hatur nuhun ka haula sareng Deswita anu aya di studio. Mohon para pemirsa urang tiasa ningali yen banjir henteu surut di sajumlah daerah Karawang. Pikeun eta kuring bakal nanya ka warga satempat. Sapunten Bapak. Abi bade naros Bapak namina senareng saha? Bapak Ramin. Abi bade naros Bapak. Anu kahiji nyaeta naon bentuk bantuan nu dipasihan pamarentah ka korban banjir teh nu di dieu? Nah, ke sementara ieu teh acan aya. Oh, teh acan aya. Teh acan aya. Terus anu kadua di mana pengungsi banjir teh kumpulna? Di sabeulah di tengah di kontrakan-kontrakan di sekolahan SD. Oh, di Payun. Terus anu katilu iraha banjir teh lumangsung Mulai hari Minggu dugi ka ayeuna terus hampir kurang lebih 1 minggu. jadi di dinten Minggu Mohon Dugi mulai ka- meluapna dinten Minggu dugi ayeuna dinten Sabtu meureunana kurang lebih saminggu. terus kunaon banjir di dieu teh sok kajadian? Ya kahiji kajadian nya pembuangan anak alit cai meluap kiriman-kiriman dari aliran sungai Cibeer jadi teh katampung jadi akhirnya Jadi meluap ka dieu nya. mohon dan ngaduna Citarum sareng Cibeer. Terus saha anu tanggung jawab mengatasi masalah banjir? Ya keur sementara ieu geus melasan tahun can aya. Oh, teu aya anu tanggung jawab Ya, gitu. teh aya kieu kena neng. Tahun bisa 2-3 kali. Dugi ka ayeuna teu aya anu Teu aya. tanggung jawab. Terus cek Bapak kumaha cara ngurangan resiko banjir? Ya intina mah ulah sampai banjir kahiji meureunana. Saluran kudu diperbaiki. Ya kaduana intina harus dah pemerintah itu ada lah. Ini kan seolah-olah mulut kota ya, sampai terendam kerugian masyarakat bukan sedikit lah. Tapi pemerintah nggak dirugikan sih, walaupun ini jadi katakan nanam air juga tetap kan pajak mah harus dibayar. Atur nuhun Bapak. Meski pemirsa kayaan banjir nu aya di Tegal Luhur nu aya di Kabupaten Kota Karawang. Aduh, eta kunaon sepatuna diangkat. Ya banjir lah. Oh, abi bade naros teh sa. Tapi ge Nuhun. Sarang saha namina? Kiki. Abdi Rindi. Abi bade naros kumaha saur Kiki kayaan banjir anu ngeunaan banjir di dieu teh. Numutkeun abdi banjir teh ngarupakeun masalah anu serius. Eta oge tiasa ngarusak harta banda warga. Oh nya. Terus abi bade naros ka Rindi. Naon jenis karusakan nu paling sering kejadian akibat banjir di dieu teh? Aya naon wae kitu nu karusakan? Kerusakanna nyaeta alat-alat elektronik anu aya di imah, terus jalan anu rusak, alat elektronik anu rusak ku cai nyaeta seperti lemari, TV, kulkas, Terus abi bade naros ka Kiki. Numutkeun saderek naon pangaruhna banjir kana kahirupan sapopoe teh geuning di dieu kan banjir ya nya. Naon pangaruhna? Abdi mah nya biasa ngeganggu kegiatan ekonomi seperti pedagang sareng pertanian.
banjir oge sok nyebabkeun penyakit malaria. Ya mohon. Abi bade nanya naros saha hiji deui. Sorindi, naon heula anu kudu diselamatkeun samemeh banjir gede? Anu pasti nyaeta selamatkeun diri. Atur nuhun. Atur nuhun pamirsa, kitu sawargi di dieu. Balik deui ke studio. Hatur nuhun. Pamirsa, eta tadi warta ngeunaan musibat alam nyaeta banjir di Tegaluhur, tepatna di Teluk Jambe Barat, Karawang. Hayu kuring jeung sarerea ngadoakeun saudara di dieu sarehat jeung teu aya musibat banjir deui. Hapunten upami aya kasalahan sareng hatur nuhun. Wilujeng sonten sareng tepang deui dina siaran salanjangna di MPTV. Ngawakilkeun sakaumna tim redaksi Warta Karawang, sim kuring haula. Oge sing kuring Deswita Seja Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.